barayakita.com. Baraya wilujeng petepang dina acara Dongeng Sunda garapan Abah Iskandar. Wilujeng ngadangukeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra kaum dangu baraya sadayana, alhamdulillah tiasa ditepang dangukeun deui sareng sarpon-sarpon anu katurkeun ti barayakita.com. Atuh kiwari urang guar carpon dina judul nu geulis masih kengeng Bapak Ahmad Bakri. Mangga nyangakeun lembong satacana hatur sewu nuhun kang anu parantos like, komen, subscribe. Mugi-mugi ieu channel langkung majeng kitunya gesan hiburan paripaosna sasireun sabeunyereun nambihan pangaweruh nambihan hiburan kanggo mitra kaum dangu sadayana. Mangga nyangakeun wilujeng ngadarangukeun. Ngagalaksak pisan nyawa naon teh ya mohon sakadang beurit dugi karatusan ribuan hektar sawah seep direnges alah eta nepi ka eungap kitu nyarita karunya teuing alah gara-gara beurit asa kabina-bina sasalad teh. Baheula ge sok aya sawah kaanjangan beurit teh mah, tapi tara make sok sasangkleng dina sakotakan teh semet juruna we kitu oge tara unggal kotakan. Pan ayeuna mah nepi ka dilediskeun sakuliahna sawah mang rewu-rewu bau teh aya jutaan panginten beuritna ge nyawa. Nyameureun ari tapakna nepi ka kitu mah dina tahun sabarahnya genep 3 genep 4 asana kungsi ayah sasalat beurit teh dimana meni di sajagat nagara urang ludes sawah teh jaba jeung halodo banget deui nepi ka weleh jelema teh ngayonanana tungtungna awahing ku jengkel meureun aya anu nganyurkeun di dahar dikere boh di kumaha wae cenah atuh sapertos dongeng budak buncir nyawa cek San Hadi. Kumaha budak buncir teh Hadi? Mohon kitu hayam katinggang halu gantina ieu oge pare bea ku beurit gantina boah heueuh nya pan ayeuna ge bejana di wetan mah beurit meunang maroro teh tuluy di dalahar di samaraan kecap cenah ceuk Wah Haji ae laras teh wa aya nu bareukieun beurit bejana wa ge beja tina koran cenah ceuk nu nyarita teh nyao nya henteu nama leuheung atuh ari tos ngawitan aya nu ngalumayankeun mah nya wa ari kitu sugan we seep lami-lami mah geraheun anu kitu mah sakali anakan teh reneh anak-anakna umur 1 tahun teh geus aranakan deui atuh ari kitu mah sakalian we diaringu sapertos ingon-ingon anu sanes dagingna didamel naon geuning wa daging nu dina kaleng teh kornet daging sapi dulu eta mah mohon didamel kornet beurit matak naon daek nyane ngahakana cing oke seueur keneh wa moal wakakana burat beurit kanggo itu we anu saradepeun nah kumaha tuh wa eta teh ceuk San Hadi naon teh ya ning saur uwa tadi baheula mah semet aya beurit teh teu ngagalaksa ka bina-bina tuh da baheula mah beda deui Hadi beda kumaha wah Cek Marsim kakarati tadi milu mairan balas nunutan
Sanggeus disodoran si kopi ka Karacenghar deui. Pan baheula mah nyawa ge puguh mangsana. Dina kana mimiti ngagarap teh tandur dina kapitu mangsa kadalapan nu disebut kawolu teh pare mimiti reuneuh ningang usum bongsoran bebetian di leuweung. Jadi beuri teh jongjon ngarahkanan eta wae teu kungsi make runyuh ranjah ka sawah. Da mohon atuh saemut abdi ge nu nyarawat teh tara kagadabah ku beurit. Rajin aya nu ngarewong teh dina usum pare asak peda sok seueur manuk ngaradon nanging da teu pati ngaruksak da pondai kagebahanana. Tuda sagala ge salah mangsa mah tara hade pan melaksambe ge kudu dina kapat. Leuir teuing mah kalaka ditaraekan rinyuh. Unggal taun mangsa nyawa teh anger baheula mah sok rajin aya beurit nyegetan sajuru dua juru teh mun meneran enggona di leuweung kabuk baku nu ngahuma nya kalembur lalumpatanana teh. Pan ayeuna mah nyawa teh digaleng catangkeun teu puguh mangsana. Pare keur koneng geus tebar deui di darat. Reres panen dipacu di tanduran deui. Pare usum nyeuweuk di leuweung usum tigerat nya maruru ka sawah beuri teh. Kamana deui atuh jabat eta pan gunung-gunung nu baheula tara kagadabah teh ayeuna mah garundul. Leuweung-leuweung beak di bukbak di humaan di kebonan. Leres wae nyawa kahartos ari kitu mah sanes lepat-lepat teuing beurit. Ceuk Madsi mergot deui nguyup cikopina. Baraya Kita, berita positif dan inspiratif serta info wisata, bisnis, kesehatan, dan pendidikan. barayakita.com. Encim ieu teh nu disebut kabadi teh cilaka ku pola sorangan. Pek gerak gunung-gunung sina lalemok deui. Leuweung-leuweung sina geledegan deui sabaheula. Asa moal ceuk uwa mah moal maha buka tegah manusa. Iwati beurit anu sok maratu dipara meureun. Kitu oge beurit lembur mah tara pati-pati ngagalaksak. Semat ngahakanan ramah remeh susah sesa. Leres wa da ayeuna mah los kamana teh tara menak-menak leuweung. Pan heueuh gunung-gunung ge bulistir tembong taneuna beureum kapoe. Naon atuh hakaneun beurit hakaneun babi ari lain nyorok ka sawah mah jelema ge nyawa. Mun di lemurna geus hese nyar pangupah jiwa dagang teu boga modal. Rek tani teu boga lahan babara buburu da di kampung mah tara pati aya anu muruhkeun gawe. Sagala praku sorangan nya leosna teh ngumara ka kota jadi kuli lantung teh buburu ngaduk teh atawa naon bae dapon meunang sawapeun sakopeun. Tigera-tigera teuing mah beurit ge nya meureun lunta ti padumukanana. Da kudu barang hakan. Ceuk encim malah aya wartos pikalucueun wa ceuk antun ngadangun teu beja pikalucueun kumaha aya ucing anakan digerumut ku beurit puluh-puluh teras diarakan ledisna ka anak-anakna. Aeh geus dibalik sugan dunya teh saongko dua ongko panginten wa awahing ku lapar mah nya naon we sapanggih-panggih. Kaduana panginten naur hutang pan aya kacapangan. Hutang uyah dibayar uyah, hutang pati bayar pati. Leres we nyajang adun di zaman karuhuna keneh beuri teh purah dihakanan ucing. Ayeuna panginten bagian ucing dihakan beurit. Nu tadina dipika gigis ge teu burung rubuh dikoroyok mah teu da boro-boro ucing dalah jelema ge mah teu bangkar. Pegera mun urang digurumut ku beurit aya ratusna rek kumaha nya pola tong make nu ratus 10 we beurit narajang ka urang piraku teu ripuh angot
mun nyeureul kana kelek mapai leungeun. Ieu nyageteknya nyeri mun tuluy ngegel mah ditewak gila ku genyalna. Ku hiji teh angot mun kenca katu mah taluk meureun urang teh teu kudu ku 10 cara nu moro bajingnya barudak. Cik Wah Haji saregut pisan jelema teh marawa paneungeul seak pletak ceuk dina arangkehanana teh. Treke asa urang naik kana tangkal kalapa terus mucuk nu dihanap tarakitaki ngalingkung celeng bajing rajleng tina sayangna mareuntas kana tangkal sejen mapai palapa nu kasimak mah ragrag kana taneuh gara anu marorot teh surak seak bajing moru anu lowong habek krowok nu kateunggeul dampal sukuna ingkud gek wae ngurutan anu nyeri. Bajing onaman kalahkan naik karena bitis anu tadi neungeul nyereuweul moru palangkakan. Ieung ceuk nu boga palangkakan teh leungeun pakupis kawas leungeun anu palit paneungeul mah kamana boa. Si bajing teh ajol-ajolan hayang leupas tapi kaditu ka dieu buntu kaluhur kapenet ku tali kolor lebah cangkeng cep wae ngegel bujal. Pan nyarahoun tu bajing lain karena batok ge teurak angot ieu daging jelema. Pan tuluy ngajahjer sinu digegel teh cik tah rek kumaha nulunganana. Bajing kukurumuyan jeroeun calana dek diteunggeul sarua jeung neungeul jelema kapaksa diboro ku leungeun patanginas hurse beunang ceuk saurang bari neken sadaker tanaga. Aduh ceuk nu digulung si horeng bajing ingu nu katewak teh peda sarua genyalna. Bajing tulen onaman beunang kudu sejen lebah tuurna. Wah mah dongeng lohong tamah piraku bajing dugi ka pahili ceuk atun. Nyaneh mah utun haji deuleu uah teh piraku make jijieunnan nepi ka kitu tah piraning moro bajing sasiki. Papadaning beunang ge duaan jelema nu jadi korban angot meureun anu digurumut ku beurit aya ratusna lemeujeun arek ngalawan oge bongan sok digunasika diteung-teunganan ku kolot baheula mah beurit lembur ge tara diralaworakeun pan disebutna oge nu geulis tara dibulat di beurit dupi jaluna anu kasepnya wa disebatna ceuk Iwan. Dikumkeun wae sakur beurit rek bikang rek jalu nu geulis wae tuda jalu bikang ge sarua papada kumisan urang moal bisa ngabedakeunana ceuk San Hadi. Heueuh ceuk Wah Haji hakaneunana deui sok dipikirkeun kuno baheula mah unggal malam Salasa malam Jumaah disadiakeun congcot katut rurujakan sapuratina di goa jeung di leuit sasajen teh eta mah sanes. Heueuh sanes aturan Dewi Sri eta mah wire eta wae ninggal nu kitu teh waktos nganjang ka Cikolotok tuangeun Dewi Sri cenah ceuk nu gaduh pokal teh ceuk Suhan Hadi nyaeta salah harti eta teh peda ceuk kepercayaan urang-urang baheula. Dewi Sri cenah anu ngayuga pare teh nepi ka urang kampung mah nyebut pare atawa beas teh cukup ku Sri wae. Sakapeung Dewi Sri teh sok nembongan cenah mangrupakeun oray sanca. Mun urang mangge oray anu kitu numpi dina pibuateun eta teh alamat panen rek cukul da ditambahan kudu ngayugana baru kitu atua. Atuh pamimenak oray sanca teh tewak wae terasina numpi dina pibuateun urang tuda teu dapon oray sanca deuleu kolot baheula mah aderek nyalin teh sok nyugu dina pipuhunan wa. Heueuh kotakan anu panggirangna tadina poenan metik subuh-subuh kene geus leos nu nyuhun nyiru ka sawah eusina congcot saaseupan bakakak kulu benog rurujakan sarupaning bebetian beunang ngulub atawa nyeupan ke geus poyan kira-kira geus katampi kudu dihaturanana sok dicokot ku barudak disebutna nyolong rarakaan.
padahal kaharti ku uama eta teh amanat kolot baheula sangkan aya hakaneun anu dibaruat. Padahal kaharti ku uama eta teh amanat kolot baheula sangkan aya hakaneun anu dibaruat. Cara eta digowa jeung dileut diteuneunnan sasajen teh maksudna mah nyuguh beurit sangkan ulah ngahakanan beas jeung pare ngahengoy eta wae nu geus kariko kartos ari kitu mah ceuk San Hadi. Baraya Kita, berita positif dan inspiratif serta info wisata, bisnis, kesehatan, dan pendidikan. barayakita.com. Itu nganku kolot baheula amanat eta teh disumputkeun sangkan manjang turun tumurun ka anak incu lah cebeda ti eta sarupaning tutumalan. Naon tutumalan teh wa eta geuning mun aya nu rek ngalelemah pi imaheun ceuk kokolot teh kudu dikecretan getih bari kudu ngubur hulu eme deui panrea nu menta getih dijaga bawa getih eme atawa muning dikecret-kecretkeun dina pilelemaheun hulu eme menang meuli dijaga kene dikubur deui di dinya. Tumal naon eta teh wa ameh terus lelemahna ameh rahayu salamet anu matuhanana ameh teu lelemahna ameh rahayu salamet anu matuhanana engke cenah leres kitu eta teh ceuk wage salah larapna. Maksud kolot baheula mah dikecretan getih teh semet siloka. Maksudna mah nu boga gawe kudu mencit eme uluna kubur cenah lain dina taneuh tapi dina wuduk ceuk wage salah larapna. Maksud kolot baheula mah dikecretan getih teh semet siloka. Maksudna mah nu boga gawe kudu mencit eme huluna kubur cenah lain dina taneuh tapi dina wuduk dahareun anu digarawe nya sahanteuna meureun anu bara bantu teh saregut digarawena da kahanyiran ku bebecek eme jeung wuduk moal teu euyeut lelemahna oge nanging seseueurna mah kala kasok diparabkeun ka cacing nya wa. Naon diparabkeun ka cacing teh muhun eta bangsa huhuluan hulu eme hulu muning kalaka dikubur dina taneuh pan heueuh tadi saur uwa nyuguh di goa teh sangkan beurit ulah ngahakanan beas kumaha atuh sangkan ulah ngagalaksa kana sawah 10.000 sabarahaeun disuguh congsoso teh beurit lembur anu sok maratu dipara lah da teu sabaraha tuh beurit leuweung onaman tibe dituna kene oge tara make disagal disuguh har sabaraha kintalun atuh beasna ge sakali nyongcot nu geulisna sakitu nakleukna mah sanesa beurit-beuritna cenah wa nu ngarenge sawah teh da piraku ka bina-bina teuing seueurna ari sanes dikerit ku jurig mah cenah pancek wage beurit leuweung kabukbak padumukanana jeung enggon hakaneunana 10.000 hektar geura leuweung jeung gunung anu ruksak beurit jurig mah ngadenge teh di pamunjungan tara sumaba ka sawah nu kitu mah di pamunjungan wa heueuh pan aya nu munjung ka babi nyeta ka jurig bagong anu ngetek munjungna ka jurig monyet kabuta ijo kajurig orai weh anu ngencit mah aya 2 rupa aya kencit orok aya kencit beurit kumaha kencit orok kencit beurit teh ceuk si Utun mane Utun rek nurutan kitu ngencit tuh kawa ari ka untup atuh ceuk si Utun bari alang-alenge pecat iman deuleu puat-puit ka jurig mah ceuk Unang kencit orok mah bangga ka cida kudu maling mayit orok anu maot malam Jumaah Kaliwon ulu dimandian di 7 muara kudu parat sapeuting teu meunang kaberangan
Geus kitu dikukusan di para bari ulah petot sasajen. Engke eta orok teh awakna meotan. Nepi katinggal sagede inung leungeun. Kuniang hudang. Harempoy nyampeurkeun ka urang anu boga pokana. Palai naon bapak teh cenah, dijawab ku urang. Hayang dianteran duit unggal peuting. Heug cenah, tapi kitu-kitu syaratna. Mun geus disanggupan, si kenci teh maukan duit unggal peuting dianter-anterkeun ka urang. Ih, hasap atuh ari kitu mah nya euy, ceuk Utun. Engke modar jadi juri kencit. Baraya Kita, berita positif dan inspiratif serta info wisata, bisnis, kesehatan, dan pendidikan. barayakita.com. Lupi kencit berit kumaha? Hayang boga kencit berit mah kari munjung ka Gua Talegong di mana geuning Hadi? Heh, duh ka tua. Nguping ge neme abdi mah. Ceuk san Hadi, katongo deui cenah. Ti Kuta Agung oge tongoheun palentahan. Pamuhitan ka juri glentah. Sagala rupana keur sasajen-sasajen diurus ku kuncen. Urang mah tinggal sok wae mere duit. Geus beres di parancahan yuk cenah tuturkeun, ceuk kuncen teh. Srog kalawang saketeng dedeuleun anu munjung mah. Padahal nyaho teuing buktina mah. Di leuweung ieu sakitu raremetna. Supaya asup bare jalan ngabulungbung. Kenca katuhunana. Tatangkalan ariuh raresik pika betaheun. Nu balawiri lalar liwat teh awewe wungkul gareulis taya di kieuna. Si horeng eta teh cenah para putri raja beurit teh sanagara awewe wungkul. Nah teu aya jaluan wa. Lain jalu atuh pamagat kitu ka putra raja mah. Awewe wungkul pan kabeh oge kawinkeun ka nu mararuhit. Pi pemajikanan si Utun ge aya di antara nu gareulis teh. Lawa mah make ngareremokeun ka jurig monyong. Srog ka karaton dibaeukeun ku raja teh. Geus beres kuncen lalamar tuluy mahetkeun janji. Saban malam Anggara jeung Sukra rek sumping cenah. Nu geulis teh nganteuran mas kawin. Saya gikeun sasajen we sapuratina. Me sarua jeung Ngipri nu muhit ka jurig oray. Lain 101 102 cenah putra-putra Kangjeng Raja beurit teh kabeh awewe. Istri meureun ari putra bangsa raja mah. Tidinya sigana kolot baheula anu sok nyebut nu geulis teh ka beurit. Tun meuning boga mitoha ka raja beurit deuleu. Papanganten ongko saminggu 2 kali. Dianteran duit ongko. Ceuk Unang, pek bae si laing. Ame sauyunan jeung anu sok ngagalaksa ka sawah. Kade we tong los-los kawetan bisi disamaraan kecap. Mitra kaum dangu tamat. Carpon dina judul nu geulis kenging Bapak Ahmad Bakri. Urang cekapkeun dugi ka dieu heula, insyaallah ke urang lajengkeun kana carpon anu salajengna. Wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Kita, berita positif dan inspiratif, serta info wisata, bisnis, kesehatan, dan pendidikan. barayakita.com